capek euy. Naon? Bener ieu dekat telag. Asli, baiknya bari ngabuberang euy. Jauh atuh. Moal ayo lah. Ayo tuh bagaskeun. Iya tuh ka dieu paehan. San. Eureun lah euy capek euy. Eureun lagi dia orang jadi pu euy. Hari. Oi, Si Wiwis euy. mana? Balik euy. Balik-balik nyaba meureun euy. Tulungan urang euy. Naon? Urang teh tibala teh resep ka si eta teh. Wah, Tapi kumaha urang bingung euy, eraan urang mah. Orang diri dia. Ayo nelfon nih. Halo, ayah naon teh? Din, menuju di mana? Ayah teh nu jadi bumi. Yang saya jemput teteh di pangkalan ojek. Atuh teh da udin teh selancar kana motor. Pan masa eta oge dengar muning nepi ka pae. Kumaha tuh? Biasa tuh. Alah, sekedap teh. Ditelepon deui nya, kalau anu ngajemput. Nyesok atuh. Jut, aku jut. naon euy? Oh, kamu telepon kawan kamu. Ayo naon, Din? Mana sibuk tuh? Ayo naon atuh urang dititang meuli gas yeuh. Baik tuh, kita ngajemputan cuk urang. Wah, ngajemput di mana? Nah, geus balik itu ti kotana. Pangkalan aja pemulihan. Kelaturan kontak motorna. Iya mah euy ku dipeheulaan ku urang euy. Bahaya sih lilis beunang ku si Ujut mah. Kurang heula Ujut sampe maneh teh. Ini kontak motor tuh, euy. Di mana motorna? Eta di sisir. Ieu mah HP-nya gas ya. Oh, kadieu kan Yo. keluarkan. Tahu itu tuh. Oh, mati pangkalan ojek. Samperkeun we rek. Tua nih seorang mah. Kalem jeung urang hayu, Bro. Hayu, pasti. Lis, nama euy. Ausatnya karena di mohon Bios yang kali. malah kali dia. Wah, cicing dia. Ini segala nih. Pokona mah urang euy kumaha carana ge kudu menang motor si Bang Kobra euy. Supaya bisa ngajemput si Neng Lilis. Kumaha carana mah lah. Bang, Bang Kobra. Iya, sadok di dia abang mah. Iya Bang. Bang, iya dia kayak obrolan penting Bang euy. Masuk di ukuran dia tah. Santuy. Iya, Bang. Kumaha. Orang teh aya pangabutuh hari teh Bang ieu teh. Ieu teh kan bulan suci Ramadan Bangnya. Terus tulungan Bang ieu teh. Bener. Bener, iya soalnya kieu Bang si Ujut. Isuk-isuk menang kabar dibawa ke rumah sakit ke asupan sieun ceulina Bang. Ina, Aslina Bang. celina. Pokoknya enak teh dirawat parah Bang. Diimpus. Enak ke rumah sakit nginjem motor Bang. Tapi abang can ningali euy. Bae Abang motong ningali. Ari geus bisa nepa Bang. Nular. Ulah ngaran-ngaran sieun kena ceuli sok mamun pindah ka Abang ada irung sok. Najis Inggris cuy. Mata. Sok nginjem motor enek nalongok Bang. Tulungan tuh Motor Bang. tah 2 motor mah jeung ieu. Jig nu mana? Iya Bang. Kela. Keur ngajemput saha? Ngajemput si Ujut kan ke rumah sakit Bang, ke asupan sieun. Hayang nu mana motor? Yang eta. Si Ujut motor nu alus. Tah nu eta. Pan seset Bang. Nu eta Eta reh. ieu mah paragi abang khusus. Lis, atusan ngajemput. Kurang atusan ngajemput. Oh, atusan ngajemput. Aya kami atuh gaduh motor. Tapi kalem, aya kabar gembira ieu. Namun Jadi kieu nya ieu sambil nganosan ngajemput. Susan mana. Ieu karena dia bade nyari sesuatu.
bade kelas heulanya. Dagoannya. Sagoan. Atuh Sat. Bae tuh Bang, mana kontak lu Bang? Tuh kontak nggak gantung tuh. Bae tuh Bang. Karek balik abang beti pasar apaan? Jik, motor eta lah. Antar tuh Bang. Ada sarua beusi atuh sia teh. Bang, suara besi ge ada kumaha namanya budak ngora Bang. Si Karnadi mah payah jadi jelema teh. Bogoh ya kahayang. Tapi eraan aneh jadi jelema teh. Bae tuh Bang ini telah Bang sujud batir. Bensinan lo. Bensinan. Samenel deui. Simpul kade. Siap. Aduh. Kasih wujud euy. Bahaya ya mau kudu sampeurkeun. Naon, Ayo Sat. Kemana? Cicing dia. Sana. Gila, jadi. Reka mana ya mana sebenarnya? Mana rek ka mana? Kalah Malik nanya, mana nu puguna ka mana ya asli urang mah. Urang rek ngejemput ka Bogor urang si Lilis. Si Lilis. Wah, bahaya mending utang euy. Bahaya naon di mana? Enak teh kan musim corona. Tah lamun si Lilis jemput ku maneh. Engke bakal nepak ka maneh. Atuh embung, Maneh daek paeh. embung teuing. Tah, urang milih solusi. Kumaha solusina? Kan ditu ya si Karnadi. Si Karnadi mah disuntik vaksin kemari. Jadi aman anti corona. Maneh kan encan. Urang mah encan. Tuh kata mah teu mawa masker. Ah, Iya weh, jeung urang urang sampeukeun si Lilis jeung si Karnadi. Nah, ieu si Karnadi keun. Maneh mergi ka urang syukur rek ngadaguan syukur. Ayo buru, kemana mah? Sok pakai motor. Kan omah teh. Ulah dibejakeun ka jemput si Lilis. kumaha? Urusan urang pokona pakai motor daguan itu. Heuh, siap. Sat, nah mas wujud. Urang kali teh kabar gembira ka maneh. Lis, enak mulangnya. Tah, ieu motor pake ku maneh kana di. Si wujud mah deke luka urang. Siap. Ayo buru, turun Jut. Kita ke sana sebentar nanti, mari jeung urang. Ayo buru. Itu kontakna di motor. Sial aing motor pasar. Ya mogok deui. Jung mah ieu Sat aturanana jeung Karnadi we nya mulangna emosi. Tah, wujud yang di dia kan. Lis jeung Karnadi we nya. Jung juga tuh. Bae tuh. Ya Lis, pulang. Pak, pangecekeun motor ya lah. Lain mah totos kayak tama. Aduh, bakal lami berenanya iya aduh. Iya no, yuk kayak tama. Jut, mau kapelan. Korea mah jauh ah. Euy, sugana mau laki nama lu. Parah ieu mah nya rusuh. Bae urang mah nu di dieu. Bae urang sorangan kapela heuh. Nuhun heuh urang. Naon? Tadi ke dieu. Oh, masalah corona. Kalem urang mah karunya ka mana da? Si kecan kawin ke bae. Urang sorangan mah di dieu nya. Bae urang mah di dieu. Sok ade di jalan heuh. Siap. Lilis, tunggu akan datang.
mana? Dok. Mana rekan jemput orang, Si Lilis kemana mah? Jadi mana ya teh? Tong menyakin si Lilis nama ayu orang balik antarkan orang. Ayo buru-buru balik Buat orang tadi cangkel. Yes, tong antau lah. Kamu si Lilis teh. Balik Enggak salah bang. Rasak, euy. Loba euy. Aduh. Wujud. Mana teh cager? Nah, cager bang, urang mah. Lain ceuli mana teh sieur. Ceuk saha Henteu. Bang, mau dipercaya. Ngaran obat keras di rumah sakit. Kieu efekna hilang. Urut-urut can tapi Nges bang, mau balik. Nges bang, rusuh bang. Mau balik, kudu gancang iya, cek dokter kudu gancang di mandian. Ayo. Mau balik, tuh ya bang, bener. Nges bang, ayo bang. Aduh. Tungguan mana? Inang itu motor nu